Bagian kedua tentang jelema anu merosot tina kapangkatanana ku sebab bil idhofah ngahiji ngalande babarengan jeung arazil jelema-jelema nuhina mungguh Allah ruang lingkup sapopoena jeung jelema-jelema anu eueuh nilai mungguh Allah ketika urang hijian jeung nu kos kitu pangkat urang bakal merosot geus aya ketenangan di diri urang balik masantren teh kemudian urang ngaji aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji berjamaah ngeunah ngariung ngeunah obrol-obrol ngeunah 10 tahun dibuka Riyad Takrib Sapinah naik Fathul Muin indah luar biasa nuta tadina di mamang-mamang naik kuari jadi ustaz naik deui kuari lantaran kadeuleu tegep aya anu ngiai-ngiai pas dek naik ka abuya merosot teu kuat mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg datang camat rada ancul-anculan begitu datang bupati terlena ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede aya resep di jero hate aya satu kebanggaan dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai munggu Allah ku boloon eta kiai ku ari mah ngarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung seserian indah jasa ku ari ngarasa hina lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur sia mah masih kene leuh hihijian teh di lembur be kakurung ku batok teh jaho galer kidul boga tarnyana rasa kitu secara zahirnya na ditaikeun ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga nu tadina teu boga mobil jadi boga atuh ningkat ku ari mah pakaianna ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos ku ari mah batik malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik bangga nyana make batik eta bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan nyana seri di aku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah tuh ustad jeung kiai nu itu manu teu kadatangan bupati nyana mah teh di aku warga lantaran nyana mah lain urang Indonesia urang Lampung teu aku aya tah di jero hate kebanggaan merosot sebab kangjeng Nabi mah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yusayyi'uhum janaizahum kitulah kangjeng Nabi dibaca kunyanai muludan mah horenganan lain dek nurutan kangjeng Nabi dek naon kana pod aduh dibaca wala yakiru faqiran adaqahul faqru asfah beuh pohara tetapi horeng lain dek dijadikeun uswatun hasanah semata-mata hayang menang pamere merosot ketika diondang lamun sugih mah beuh buleudna gede barang ngundang nu susah maka popohokeun bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu moal bisa ngaberkatan aing gajen kuku mah geus sia malah jeung eueuh kebanggaan diondang ku nu susah mah merosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang
paingan gerieu mahara rampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai komo tukang karung tajakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta jauh bahkan aib kiai mah deres nenden Quran inget kana nya naon teu ndek maca Al-Quran di mana jadi tangka teh jadi jahe poho panendeuna datang ka pohon nenden Quran teu maca Quran ieu gara-gara wauhna sing hade wauh lantaran ieu jadi racun urang wauh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna lumayan meh ngadongeng-dongeng nanya ke kiai hari itu sih narikip buat tanah wau kumaha poho deui buku kula ge saya tanyakeun we kitu ka santri kula atuh santrina komo kiai na ge poho tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu kiai pernah namateun kitab boga ge henteu lumayan tapi katanya bae gitu tapi bae urang wau jeung camat jeung moal ngobrolkeun kitab jadi teu nyahoeun nya nama mau ngobrolkan masalah moal paling ya program KB program naon gara selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program komo dek aya kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrol nu kos kitu. Nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge aya urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantak diundang ke ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain eueuh dongengna pamarentah ngundang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balener meureun di nagara undang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos gitu daek salamet gitulah bepan cenah teu daek modar siapa yang modar sama kitu bae kajian gugu mah ondang kiai pendopo ondang kiai kiai mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ka kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya nu taina di hulu mah ku ari kiai ye cenah udah sok kitu kiai masing-masing iki masing-masing atuh sia-sia aing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang belusukan asli bentuk pencitraan tamah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lamaning milih nu belusukan bae pencitraan itu cenah teu pencitraan asli menyok presiden urang belusukan orang pencitraan dan lain-lain sebagainya moal aya nah ieu urang ngahiji jeung nu kos kitu ngobrolkeun ge eta bae gari nu diputer-seputer wari obrolan teh obrolan kos gitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh nagara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah eta bae urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang maju moal ku obrolan urang tapi urang hayang bae ngobrol kos gitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang coba mun tadi itu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun kurang pake maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku urang mantep jasa tapi urang kan terlena bahkan dijanjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya masyaallah mun persiapan mandina 3 kali ieu kiai dek salat batu mandi acan ya Allah bareng dek dijemput ku bupati 3 kali alabatan lagi di panganten boloon ieu merosot ngaranna menghargai manusia ka Allah mah kurang penghargaan
beuh ari rek Bupati mah masyaallah baju naga diistrika ngajeripit eta beleungna lamun urang kadinya kakeset beraheut ujian raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ieu neuk salat subuh cileuh segede poleca masyaallah salat zuhur gitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah beuh ieu lah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idofat mahfudun bil idofat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu tujalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geuraha teh maneh gila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia upak-upak dunia Ugama gola alaihi salatu wassalam bihadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos ja urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah ja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling samenit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nyana mah sakadar namu ketika orang babarengan jeung nyana engkeuy-engkeuyan di panggung mah kono hidup berarti kan urang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat naon bedana bupati naon bedana jeung kiai jeung nu bodoh ja akur ka jeung kumaha ge camat bupati jeung kiai sapanggung reujeng dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili deh cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur ai loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina ja geuning nu jadi bupati ja geuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitabna nu aya di MPR nu aya di DPR profesor makomo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya teu bisa ngahalangan nyana naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apan sakena akur bae akur sama nu mentak di akhirat ih pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka eueuh beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah ketika nyana dibere ilmu ma'rifat etalah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh pedagang politik dan lain sebagainya nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat ketika teu boga ilmu ma'rifat kiai tinggal kiai bodoh tinggal bodoh pejabat tinggal pejabat akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun bae kabeh tuh kan oh cuna ulah sok kitu aing mah kitu bae kitu bae wah cuna teh mah kitaban baca ku sia kitabna mana cenah kitabna mata siana meureun deuleuh ku sia cenah aing moal ngaji sanu ditas yang ngaji ka dieu moal aing mah sasekian aja moal ngaji ka dinya bahkan aing mah deuk pidato ulah kena ngaji ka dinya doh pidatokeun ku sia larang ku sia larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung ki Golkar ngagejebur sia kajian kumaha ge ieu cenah kieu ulah sok ini deuk kitu bae aing mah cenah teu mah tuh aya kos kitu mah ekstrim deuk ekstrim baik mah ye cenah kos kitu mah ya nan siapa yang main baik ini beberes saya sejasa embung jasa kasinggung teh embung digogoreng teh embung kadanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling murid teh diparak belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib sambas marak murid Aisyah hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling dijejak dari bere dahar mantak cara diwali je murid-murid eta teh hasil ditampiling ku ari mah jadi wali hayang ditampiling embung ye da kumaha haju ngagoloyor ka ditu ka pendopo terus we da kira jadi walina
mal bisa tuh bantak ilmu nu keras mah ilmu thariqah mantap kuari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakarak titah dihudangkeun jam hiji bae ge hajung mandi geus ingsrek-insreukan aduh asana cenah gering yang aing mal terus lah norekatna terus ya terus bah geus cenah aing malah neuk balik deui ka ditu jadi PNS terus pibakateun meureun siapa jadi wali hudangna doang geus puyeng jadinya eta kakarak dibimbing sakitu encan dibimbing coba saetikeun dahar ye emang dahar tuh meunang tuh sia maka guru kitu bae saya saetikeun heula dahar biasa sapiring setengah bae emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol tuh coba ye jajanna dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia aing ngadalil sorangan mah tuh los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya deui Golkar gara-gara orang ngabimbing eta kos gitu ye saya tiga dahar nyana mulai sapoe setengah piring 2 poe setengah mikir nyana kok kiai nu ngabimbing orang gembulai orang setengah nges mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkan guruna neangan sia guru anyar dina ilmu thariqat bakos gitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh deuk dikaallahkeun teu yakin sebab dia adalah zahir bae jangan guru nu sajen moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu tarekat bapang hese-hesena ieu dibimbingna kuari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak engke kan anak pemajikanana nanya kak kok jadi guru sih cek pemajikanna kitu amat kak kok jadi guru amat kak ente kok mah ente emang kok jadi guru ke ente ka Allah Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan kak mulai nyana we ja ku guru ditanya etikeun dahar pan atuh ai nyetikeun dahar ai guruna gembul teueuh nya atuh heuh tuturkeun guru kos kitu mah kecuali guru nazarwa etik daharna puasa bae eta karek dituturkeun ai kakak ieu mah seutik daharna ulah hees nya unggal ka ditu kula nu guruna hees bae heueuh nya heueuh urang neangan guru deui ayo kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cek nya ieu ginaheun dahar di mana bae make pakaian kumaha bae ieu meureun guru urangna guru Golkar eueuh aturan-aturan pan di Golkar mah eueuh atuh segala kampanye di luhur panggung ngaju aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya epitamala segala di dinya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakara-karana nu sia nyaho aing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nih ndek di ka Allah kin ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu ka dieu keun lepaskeun berat deuk ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung gogo mah ge manya deuk Allah kudu gering we cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk coba aja urang ngolembar moal jadi sia ka jeung gogo mah ge ieu mah keur carita wali beuh rapet wali mah lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu ailahu wa lisanahu dan seterusna la yazalu abdi yataqarrabu teureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah seakan-akan sunah teh kos wajib piwalieun mah kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib duha seakan-akan wajib wirid seakan-akan wajib terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai kuari tama ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya tuh mal beres kuari mah lain zaman Siti Nurbaya zaman Atut kuari mah
sia nuturkeun Siti Nurbaya bae memulai kemajuan tuturkeun atut sia ngurung-ngurung ujianna aduh cak Haji Pudoli hadena yang sakali umrohna tapi dibayar deui sih dia bayar deui geus bebersih tut tah bayar ku aing cenah sia geus jadi henteu kieu Pudoli teh diumrohkeun ngan haji dibayar deui ngan haji dibere deui bolak-balik cekong budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge mah daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan mainna dina thariqah mah dek daun hartina ngindaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene nu tuap di Baitullah jadi siksa naon artina aja Allah nama eta-eta kena di Baitullah Allah na eta di dia Allah na eta mending di dia urang ngabersihkeun batan ka Baitullah nan sakadar jadi siksa je dideleukeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamoal ngaganjar ka sia je bolon sia aja ditanya cak gua diumrohkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem atuh kalau mau taman dibebaskan ku aing sia dibebaskan sia ku aing tuh jadi urang lamun terus obrol sieun nah iyalah almar'u ala dini khalilih deuleu kakasihna deuleu kancana deuleu baturna urang lamun aya nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok kemudian urang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopeah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang ustad leutik mah eleh bae pokona apa jalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika orang ningali anak orang baturna si jabrik melulu ja ieu mondok baturna jabrik melulu ke sok ngabaturna jeung saha anak orang si eta waduh nu sok aya di orkes teh nu sok di aya organ tunggal teh bener nu sok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogowah almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab etan sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih nah man ahaba qauman husramahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebab nyana sapagodos sebab mantasabah biqaumin bahwa minum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruak ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokona kitu bae pokona mah asal urang nyarupaan ka dinya geus dihijikeun ka dinya ya Allah si hade mantap aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati bener ngan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nyana mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nyana ge seuri bae padahal aing lain kiai lain buya aing mangan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai. Wow. Atuh pan loba nu protes, heuy, malaikat. Eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai? Malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husramahum. Weh. Cek malaikat lantaran nyana di dunia ada nyarupaan jeung kiai, ieu cak Gusti Allah hijikeun. Tinggal nyana bae hidup. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah man ahaba qauman husramahum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi lain lalagan man tasabba biqaumin bahwa minhum mantak kangjeng Nabi ngaharamkeun make beubeur nu di dieu
zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beber di dieu lamun Yahudi beberna beber putih lamun Nasrani lamun Yahudi beureu mun Nasrani beber putih ku Kangjeng Nabi beber eta diharamkeun cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum haram make beber eta diharamkeun urang make beber cara Nasrani cara Yahudi ulah cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas mentak kabibat delok make calana make na jubah bae barang ditanya kunaon bib man make jubah bae abi bababari cenah ieu hayang tinggal nyingsateun bae mentak anakan deui ya Allah sih ada ye lamun urang ningali dina Bukhari na mantasabah biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal geus sabah batasabuh mantasabah biqaumin fahuwa minhum rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagaan ketika make sakurung murid dipagaan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya tamam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aja pendi aing teu make eta setan malam ya tamam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dieu eta setan nu geus kitu atuh ieu dihareupeun ku setan kabeh ya Allah ya Rabbi manaba kauman usiro mahum iyalah numantak dipercantik dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya siap batinna supaya rapi engkena hirupna ngagenclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae jadi lantarannya nana aya caanan cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna disemprongan deui Masya Allah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin be ngagelok angin kakek rupes bae pareum lampu cempor tah kos kitu mangarana eta lah bersyariat lampu cempor tapi lamun iya Allahu nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajatin zaituna la syarqiyati wala gharbiyah yudiu biha oh luar biasa naon cenah hartina inget teh nyaho kos kitulah wali Allah cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel kurang semang tutupna luar biasa tapi cahaya namang kristal ka mana-mana ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kenca ti katut teu bisa pareum yudiu iha nyana nyaangan masyaallah karim ngakos kitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu al-misbahu fi zujajah lampuna aya dina kaca az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun percis okos bintang luar biasa caang yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah caang ngemprai teu kanyahoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang bae bari manehanana mah teu kanyahoan di mana palitna lampu mah aya palitan ketika minyakna pareum sorangan Golkar tah mah otomatis teh baca kami berojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh pareum atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus asal geus teh pareum eta ki Golkar cek ki Golkar sia ka aing dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar salah sahiji guru nu hancur ku Golkar
tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanatnya na husnul khotimah. Belum mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar. Urang nyeri jasa ke Golkar. Iya teh PDI ya sarua PDI ge. Ngan tidak segana si eta. Hayu coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai murid jadi kiai nyanana masyaallah. Pandai gelang sabaraha serang pandai gerak Tangerang ngakomu. Di antara salah sahiji gurungan terakhir guru deuk maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering ge di rumah sakit nu ngalaid-lain hayang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran sareuri kabeh murid mama tobat cek nyana mung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hate mama dengekeun ku murid-murid kabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat usian majelis taklim menang harmoko indah jasa teu bisa dipakai ngaji di dieulah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia mun alasub Golkar mantap kula ngomong Golkar bae cenah kieu udah sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dia aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha gitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah kaget je cek nyana tuluy mun kula teu milu kitu cenah dapur teu ngumpul oh kadinya urusana halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kok ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kos kitu dapur kula moal kebur tuturkeun ku sia hancur datang ka kuari hirup kene kan hancur mal bejakeun moal yo cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo diondang bae we ngadoa bae tapi jero hate kades ya ka si eta mah hancur jasa beuh lamun dihitungan pandai gelang bau menjulang pasantrenna kabeh murid dari Tangerang jadi di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang geus pokok Tangerang mah pohara je manglalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat buta tadina santrina pohara jasa aja PEW diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah aja je maning peternakan emba daripada ayam mah tuh kurang bisa dialap manfaat sih mbak mah tuh sok aja kadinya bae cak Habib di mana tuh iya babaturan sing hade jaga hati wal mar'u ma'aman ahabba jelema bakal dibarengkeun jeung jelema nu dipake karesepna jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan hirup loba disebut awaiq gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur kabang baluhan ku dunya kabang baluhan ku makhluk kabang baluhan ku nafsu kabang baluhan ku setan urang moal usul ilallah mahfud ngaranna kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktekna hese
urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji eta ngaranna Bang Balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali capek berangkat gencan geus capek abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang si sarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara ngos-ngosan tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatak leungeun teh resepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata babandul cili babandul irung babandul sungut babandul leungeun beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah mentek riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu Masya Allah carana supaya urang kaluar tina belenggu eta maka urang kudu loba tafakkur jeung muraqabah jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya naon bae dikorbankeun ku nyana komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belanggu dirina anu keur di penjara kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara segala rupa diusahakeun sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakeun ku saha bae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloon eta aya hiji waliullah di penjara datang ka di penjara di jero nyana dikerumuni
ku ahli-ahli penjara datang menyapa mama kok bisa asup ke penjara mama maling mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara onto mama kayak bisa ka dia zolimna penguasa mama dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ke jero penjara kumaha tuh yang geus kieu mama teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka di mana horeng cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nya nama nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar wali mah pandanganna kos kitu pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara yeuh kuncina dibere sajadah dihamparkeun ku nyana di jero penjara cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci kunci penjara mah besi lain sajadah cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage tok lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun bener mama hei itu tenang wae sih bontot bae bisa salam ka laut atuh komo ieu sajadah beh komo kumisa bibrozak si jampang mah teu eleh kunyana Masya Allah jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae tapi monyet masih euneuh nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah langit eueuh nu mesen bisa dijieun ku Allah bumi eueuh nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah eusina eueuh nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok aya nyaho bae segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang bangsa per naon ngaranna dare dunia supaya datang aya salatna tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya ayu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing bacana
dipraktekin paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmu nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bau rahasia tuh wah saya hayu aku yung nama kajian teman beres sholat doa langsung tadi bener baik tengah puting kira-kira jam hiji jana sholat na eta pintu penjara kala luar pret digerokan ku nyana keluar ayo gerak mesin keluar lupat ayo mama mau mual kan mama ayo mama maksudnya mama mual kalau mual mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mangan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman entah kudu salaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deui plok padahal di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu Akbar bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu Akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu Akbar cak penjaga aing irhananya nanya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awalnya jujur ai eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kala luar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae ge asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kala luar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae
di alam akhirat alam barzah bisa kadele alam akhirat jembatan Shiratal Mustaqim kadele maka ku kadele nak mata hate bisa neule ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadele ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeule ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu? Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu, asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum. Dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah keluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak lah maning di jero lah disumbang cak nya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya eta jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong raja bingung raja wah ieu kamarana balik cak nyana ieu ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah gaji ti Allah bae Penisnya jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadidi ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara yeuh kosong penjara geus karosong geus dibuka-bukakeun nyana kabeh pagawena tinggal raja bae ieu sanu ngurusan atuh mama ieu mah geus nu ngurusan ku mama kajeun mama mendek jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun si raja bingung kita keluar embung
itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar teu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara akhirna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa penting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka baik ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek tuan raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing bisi beuki goblok bae cek nya ya aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan
kemerenaning di akhirat catuang raja pegawai-pegawai penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuarima ieu kerajaan dek dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuarima hayang hibran ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan dek dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pegawai geus eueuh mama dek di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sekali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantak urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horeganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenah teh ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenah teh ka danau ada ka lembah teh ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolong teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nyana mah teu hiber bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya
kuari mah jeung geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna na ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakallah gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pakai ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakan terus tina dahareun tina ini mun pampaka terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk daratang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menitna nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka nu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teh hiberge deres manuk nu di talian sukuna teh hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber keneh bae ieu lah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus bagi dia bagi ibadah bagi mantap bagi dia bagi ibadah bagi mantap kerajaan diserahkeun kanu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi
satu segala-gala rupa ka Allah horeng jadi raja mah jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama Kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala Numandak ketika orang aya babandul Mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna Mahfud namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah Kiai Mahfud ngaranna pemerintah Mahfud pedagang Mahfud teh kang den hinakeun kang den asorakeun kang den gusrukeun kang den gejeburkeun kos gitulah menjadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajentingnya nanggeus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terus kadituna ngobrol politik deh bae nyana nanggeus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu nama ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita teh sakarangarana gegeraan sa geraan udah sok seserian siap bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola bae jadi berarti almar'u hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae kiai karesepna alat ngobrolna alat bae kiai karesepna usul fikih bae kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Ki Pudoli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pendi jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pendi guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cak yang lain guys. Emang di ditu naon bae tuh ngaji pedi ngaji yasin sih. Emang ngaji yasin di itu karena Allah. Henteu cak. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan kuku mahal ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag ceuk. Ieu. Atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah Bang. Ieu anti tembak, ieu anti cukur, eta perdukunan mah kos kitu bae. Mantek sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh. Lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah bo eta dukun lamun ngomong blon kok
pohara iyalah cenah cincin geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pada eta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah kaluar naon kiai kaluar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang gos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali urang moal kebel, urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebel jadi wali. Moal kebel jadi wali kadatangan ku wali itu jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hatenya na. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah. Datang ka urang teh kitu kiai. Udung-udung nu bude hebat pokona. Ngan Golkar. Moal kebel. Moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua. si gade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kang Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuh doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali sponsor eta sebab jaran nu dibawa doa ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju baik, guriwol bahasa salaman sebarat kan aku dari tak sebenarnya. Ayah jipen ini mah ayah ini dirugi baik nggak mah datang gubernur baru ditanya mereka barang maji boro-boro mere nganento tungtung nama hati dangkal diberi hente. Eta orang kedatangan ku DPR sekali dua kali ngobrol 3 kali teas ge hate teas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula juga rasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak aing kajen aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan tidak bagaimana kiai cenah anu-anuan tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajen kumaha ge moal duk disumbang anu-anu masyarakat duk dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak bendueun ka kula kajeun aing mah dibendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim asli sabodo ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentak atur salam ge urang namun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate kiai anu atur salam kiai anu geus ti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa Weureut pu bunga betul-betul kiai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus ya aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja atun teh jajan ge manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho ja pengkondisian di jerona kajenteng make kopiah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep celi datang teh korupsi bae ge emang kumaha gitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah diurang ieu teh APBD na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teu aing nyaho aja teh bagus itu aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho
siapa lantaran teu nyaho ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa ge. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah, nyana ngobrol misalna, haju pa bener-bener nyahoan kula. Bahwa nyana maling. Ye, mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho. Gitu, cenah kieu menangna ti mana? Isu teh mau urang nyaho teh kos kitu. Rahasia perusahaan. Kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka nu mere nyaho kos kitu mana? Iya mahfud bil harfi fa huwa ma yufatu bi lepaskan belenggu urang deka Allah. Komo urang geus kolot. Geus kolot mah geus wajar. Lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran. Istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah. Istighfar siapa butuh karena di istighfaran. Sebab naon? Istighfar urang malalagaan pan. Nah nu mantak urang kuari nga istighfaran nu baheula geus du aing baheula mah sebenarnya mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian guys kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah. Sedangkan di ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna mereumkeun mata ieu mereumkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang tuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal limat kajen kumaha ge ne wa amma ma yufadu wallahu a'lam